Sapitri langsung di tempatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempakeun nami abdi Bella Sapitri. Di dia abdi bade ngaliput tentang sekitaran Lanut Surya Dharma Kalijati. Nyaeta aya beberapa tempat di dieu nyaeta tempat berolahraga, tempat peristirahatan sareng tempat berfoto-foto. Di dia abdi bade milarian hiji jalmi abdi bade ditaros. Di dia abdi entos sareng salasa hiji pengunjung. Punten namina saha? Kami abdi Reynaldi. Naha milih tempat ieu janten dijadikan tempat mengisi libur Karena tempat ieu tiasa dipake katimu sareng rencangan jeung tiasa dipake olahraga. Terus teu aya bermaksud naon ka dieu? Ya olahraga doang sih. Olahraga doang. Hatur nuhun kanggo waktosna, punten tos ngaganggu. Ayeuna abdi nuju di salah sahiji tempat peristirahatan pengunjung. Di dia abdi sareng salah sahiji pengunjung. Punten teh namina saha? Nami abdi Nur Halimah. Raha teteh milih tempat ieu jadi tempat mengisi libur teteh. Sabab tiasa pendak sareng rencangan, seueur tukang emamen, terus tempat foto-fotonya alus. Oh jadi teteh teh di dia teh hoyong pepatoan gitunya. Hayong neangan sensasi anu berbeda. Nya. Atur nuhun teh tos ngaganggu waktosna. Punten nya. Bilih aya kalebatan